Aing kumaha anak ieu rek minta cai ieu. Pasti disangkarek godin dah pasti atuh geus nyahuan. Aduh. Aing aya ide lah. Sae gede-gede teh. Besok. Oh, cai panas teh. Bisa gas we. Atuh hidang minta cai panas na nanti bulan naon. Bulan puasa kan ieu mah da atuh lain jang ngopi minta cai panas oge. Ya, terpercaya aing mah eta di dinya minta cai panas jeung naon atuh? Ieu mah bener urang ngajak minta jang bubar. Are ka Pak Ustad ka ditu. Abi urang keur nyeribeuteuh. Rek minta cai panas ya ka dieu. Udah mah dari Pak Ustad boga cai-cai mah mah. Ya, tak kudu mawat imah cenah. Eueuh cai, cek Pak Ustad kan keur puasa cenah tuh. Cai tiis. Ya cai panas. Nah, ngati ku cai panas jeung udah. Tah pokona cek Pak Ustad da kudu cai panas cenah. Aing mah sari-sari teu percaya ieu mah. Make kudu jeung teu percaya, hayu bisa teu percaya mah antur. Serius ya? Ah bener sok buru. Ente heula. Bener ya. Jang ubar ih. Itu orang tua gua. Kita bahasa kadang atuh. Kalau rapat ke adik orang setiap kuatan betul. Tapi ya serius ya jeung tambah ya jeung ubar. Iya, jeung tama. Ieu panas. Oh, panas tekan ngumpul. Heeh, nuhun ya. Sabar bener urang. Aing itu ke mana? Ya aing selalu skill. Itu karena untuk ubarnya. Gimana? Bakal gawe namun? Atuh aing keur ngopi. Apa? Di mana ayang euy? Kopi nama aya. Nang mana wayahna kudu usaha heula. Yang nu cai panasna urang ge menang timang Nur dia minta. Nah, di garang ku Mang Nur. Api-apina jang ubar. Jang ubar aing rek ajengan jeung terek minta cai pan. Ai gelasna ieu kumaha urang? Gelas baca kalian ini mah tuh. Da balik mah jauh gitu. Aya kopi naik keneh. Kopi nama aya loba keneh. Buru banyak. Burukan. Berupan geunaheun aing ngopi bareng mah. Urang teh berjamaah. Ku dengar alunan lagu bersenandung rindu. Iya urang. Aduh, gimana ngomongna? Nah, atuh sia teh. Naon? Ek minta cai. Minta cai. Ngejem-jem gelasna tuh. Jeung naon? Iya Mang, bapak orang gering euy kan. Jeung ubar. Ake heula. Ieu Mang banget ka aing minta cai panas. Ieu datang mana dia minta cai panas, aing asa percaya lah. Nya udah ieu mah syariat teh cenah. Cai teh kudu ti batur cenah kudu cai haneut. Cai panas. Bayarna 60-an aing aduh, aing mah ripuh. Bener tapi ya. Jeung tambah ieu bener. Jeung tambangan cai kudu ti batur cenah. Ulah cai nang ti mah sorangan. Mana tuh gelasna? Mana jeung gelas nang nginjem. Pinjam cai. Tapi bener ya. Bener jeung syariat mah aduh, aing mah geuwat ki rusuh. Kak, tuan. Percayain ieu aing. Ya. Aduh, Tapi bener ya sih jeung tambah ya. teh kurang gelasna dibalik teh nya. Heeh. Jeung tambah urang ieu teh. Iya naonnya mah? Teh gelasna mah dianterkeun. Heeh. Kang buat aing keur nyanyi teh. Menang. Menang apa? Percayakeun ka aing cai Mang. Mana kopina tuh? Kopi mah loba keneh. Kan resep euy urang ai godin berjamaah teh. Batur. Aduh, ini nak kieu euy. Aduh, coba menitiis. Hanapeun tangkal dean. Oh, kona aya teu? Mau teh. Ah, aing ge sarua. Udud mah. Kemana kita ngopi ke udud mah berenang? Aing mah kumahanya ieu? Ketupret kena rawas si kunyuk gitu. Samperkeun ku aing. Wah, ieu mah teu madep mah ari Sae. Tengah poe ereng-erengan. Aduh, dina hanapeun tangkal nangka. Ngararopi. Tuh kaparareundeun sakarolot teh. Aing mah jadi kolot teh kudu mamatahan kanu jadi budak ngora. Apaan haus aku kumahanya Mang? Itu sahur urang mah asli. Urang sarua. Sok jadikeun alasan teh sahur. Sahur bener asli teh sahur ya mata da tadi teh cantik. Jeung teu niat di poho rek puasa teh. Sahur Niatan dong. Poho pan urang teh. Niat Puasa. Keberangan. Kopi mah loba keneh. Loba keneh kopi. Arek. Cai mana? Menang menta ti Mang Nur. Man ngomongna di syariat. Mentana kumaha jeung syariatnya. Aduh. Aing dibere moal nya si punyuk masuk syariat hese ka aing mah euy.
Tapi rek dicobaan mah ku aing sawar apa? Can sahur itu. Teu sahur aing tadi. Aing ngajaran aing mentang lain ka ditu nya. Tungguan sakedeung di dia. Ame aya batur aing. Goblok munafik aya ka aing mah tadi mamatahan. Oh, si alasan-alasan teu sahur manehanana eta. Waduh cungur. Nya aya Mamatahan mah ka aing. Aduh, ini temadak ieu. si beli bogan udud. Tanya bete poho aing ceritanya. Anjing Ya poho. itu mah pete udud mah. Cara nukil aing buburit ya mah. Hei, Ferguson. Sedang apa Anda di sini, ha? Ya, aku lagi nongkrong, lagi duduk, aing lagi santai ya tuh. Mang, kuing teh butuh cai panas euy. Di imah cai panas. Panggilanna Mang Barnet, tulis si Ucup. Ya kutu kupet minta cai panas dewe, jeung naon? Udah kurang hayang cai panas rek nyu susu, eueuh cai panas di imah. Gasna beak. Nanya di dinya cai panas dengan aing malah. Oh, can meuli gasna rek nyu susu, budak ngamuk wae ceurik hayang susu. Cai panas eueuh. Di urang ge eueuh sarua. Tolong dong, Serius, eueuh di urang oge. ulah sok bohong. Bener, eta pameakan si Ucup tadi. Atuh mang, wayahna aslina ieu karunya yang budak aing bisa ceurik. Aku mah beta sagelas beragenan, kabina-bina ting beragenan cai. Kamu pan aing eueuh. Duh, atuh tolong dong aing, tolong dong. Tapi ya benar. Bener itu, anak aing itu ceurik karunya yang susu. Anda jangan nyaprot dong. Serius ya. Serius aslina nya ragenan. Gimana tuh? Guguat. Anak aing ngamuk sok kekejetan anak aing. Aya mang, Ya si panas marijang tambah mah. gitu Awas, dong. saya boleh pakai kopi sih ya. Kopi-kopi kumaha anak aing yang susu. Ini susu. Cai panas lah gasna beak. Semua iya tuh karunya. Karunya bisa cari mati udah punya. Karunya. Ya nuhun pisan ieu di jamal ka sakedeung ya. Es dong. Nuhun. Jangan ah. Banyak pembeletekan sekali pe ayeuna lu musikeun. Mana? Dapat dong. Selain gimana? Parah aing teh ke warung aing teh yang madang. Udah nemu ka mata. Kela. Boga udah dah. Ih, gue eta aing tuh boga udah. Eta tadi oge eta can diuyut. Naon? Yo, aing mah kan kieu, meta udah ka dipula. Aduh anjing banyak keregenan aing mentas ya teh. Ari hayang ngopi mah. Bawa nya mah Nah, udut. sok mangga ngopi oge udut mah. Mang nero masih boga sajangan. Moal, mau heula udut aing mah teh nyaho. Nah, alasan jeung naon aing udut we kieu aing. Atuh jeung naon we, atuh jeung Tambah naon? Tambah naon atuh. Nyen ubar naon kitu pokon kudu ieu pan kudu susuguk kitu. Naon kitu. Atuh sia we atuh sia mentana lah. Bung sama hayang ngopi na. Berapa sarudunan kopinya? Oh. Iya tuh tungguan dong. Nah, alasan naon aing ieu. Aku marketing lah. Bang, Tadi sekali dia naon? budak aing teh curi gogoakan wae bieu teh teh. Pan meureun bieu teh di beres susu mah disimpe. Tadi teh mere susuna rada telat urang teh geuningan. Budak urang lamun misalkan di beres susuna rada telat teh sok dijengketan kitu. Tuh urang teh tadi teh langsung ka Pak Ustad geuningan ditanyakeun, "Heuh, budak teh aya nu nyanding." Tuh aing meureun karuhuna meureun geuningan kadatanganana. Maksudna Pan ayeuna teh malah modalanana ayeuna teh geuningan jadi mun aya nu nyanding. cerik wae. Ceuk wae ayeuna teh geuningan jadi. Naon cenah? Heuh biasa nama karuhana teh sok aya nu rokok super gitu geuningan. Kabeutina teh teh. Super. Heuh. Lah. Aya kanggo aya apa super teh harti aing mah. Biasana ge gading gudang garambeureun kana ditu tah. Teu daekeun gading gudang garam beureum kana kitu mah teu daekeun karuhunana. Rada rewel. Karuhun anda itu banyak pembeletekan sekali kutu kupret. Karuhun anak aing eta rada menak jam kerbagerana. Aduh. Jadi minimalna super gitu geuningan. Berarti ya serius ya? Aing kumaha tuh? Aing teh rencak di dinya henteu. Aing sedih. Anak aing kumaha? Ayo. Iya, beli karung loba super mah. Ayo super Urang mah. tadi teh geus datang ka Pak Ustad. Teu menang meuli kudu minta cenah syaratna teh. Atuh lihat ulah ka aing mah. Wah, tonjok sekali ulah ka cerik. Ketulungan aing mah kumaha dan anak aing baru kejejengketan. Di imah aing eueuh rokok super aya ge ese. Ceng. Heeh. Rasana eta? Ah, ese nu biru. Eta bisa